Saur Imam Hakim kata ko si kampang wa yang keng nang tu si kampang wa apang Rasulullah hak nang hendak si ke bawa it kembang hak tu si kampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yafqahu qawli yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah. Udah ngata mahkul ya. Ayo pamakul maca sholawat nak. Wa qala Rasulullah anu ngunyem aya menyerengi dan nulukeun aing bae tadi aya. Ayo Bu maca sholawat deui semangat. Wa qala Rasulullah. Alhamdulillah mudah-mudahan anu tadi maca sholawat ulah kaparae sehingga lunas utang piutangna. Hayang lunas utang piutangna Bu sing rajin maca sholawat. Suang sulan deui hadirkeun manah niat taqarrub, niat mahabbah. Wa qala Rasulullah al jama'atu rahmah amma ba'du. Anu kusim kuring sangat ditedak doana para kiai, para kasepuhan. Punten Abah Haji sedayana guru-guru urang sadaya anu hadir di tempat baik anu di lebet panggung, anu di lebet rompok Saiful Haja, anu di luar sedayana guru-guru kami sedaya punten tersebatan hiji-hiji namina anu mulia munggu Allah anu kusim kuring sangat ditedak doana. Kiai doakan abdi Haji Khalid Nawawi bin Rasulullah Gioksin mugi-mugi Allah dina saah ieu masihan ka abdi taufik hidayah tur hinayahna. Mugi-mugi ya ambi nyarios ulah sampai jadi runtah, ulah mubazir, upami aya pangajakna, pangeling-elingna, mugi manfaat kanggo ambi, manfaat kanggo ngupingkeunana. Urang doakeun guru-guru urang sadaya, kiai urang sadayana, mugi-mugi sing dibarokahkeun ku Allah kehidupan sareng kahuripanana, berkah ilmuna, berkah milik rezekina, diselamatkan ku Allah tina balai, ditebihkan ku Allah tina fitnah. Oke ka para ustaz, para ustazah, para hujat, para hujajah, para ibu-ibu sidang tasyakuran walimatul arus di tiap tampian masing-masing. Oke ka wabil khusus ka Bapak Saiful Haja beserta keluarga besar, menantu anyar, warang anyar, dulur anyar. Oge teka kantun ka anu magaduhan ge lembur ka Bapak Lurah sareng reng-renganana. Hadirin wal hadirat sidang tasyakuran walimatul arus rahimakumullah. Pertami anu langkung utami abdi ngajak khusus kanggo abdi nyalira anu dipasieun asma ku sepuh. Anu dipasieun asma ku sepuh lain asma bengeknya Bu. Lain asma bengek teh penyakit asma cenah sanes. Ieu orang Sunda mah nami eta cenah asma. Jadi dipasieun asma ku sepuh anu tos aya di goretan kalam Allah di Lauh Mahfudna Allah. Siang Guandi bin Leuy Subing Gioksin atanapi nami baptis amdi Halan Kristian Sibunggas bin Leuy Subing Gioksin atanapi nami muslim amdi Haji Ahmad Khalid Nawawi bin Leuy Subing Gioksin binti ibu masing-masing sebodoh bin abah masing-masing. Ayo urang sasarengan panjatkeun puja sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Allah sesembahan orang anu mana dina wengi ieu urang sadayana termasuk amdi dipasihan ku Allah mang pirang-pirang nikmat anu luar biasa, terutama pertami dipasihan nikmat alam masih kena panjang, pengaruh alam panjangnya punya orang terang kana lirku melikna dunia, terang kana segala anu pengaruh panjang alam. Nu kadua aya sesa umur, mugi sesa umur urang ieu dibarokahkeun ku Allah. Anu entos muka langkung umur urang anu nyeng sebek pinuh ku dosa, naplok pinuh ku noda, mugi-mugi noda urang dihapus ku Allah, dosa urang sakedik-sakedik ku Allah dihampuni ku Allah. Mudah-mudahan sesa umur urang kapayunakeuna, mudah-mudahan ya Allah silipasian yuswa anu pinuh ku kabarokahan. Nu salajengna nuhun ya Allah tos masihan ka urang sadayana nikmat ibadah, terutama aya orang dia orang Cigoong anu mamayu ibadah, aya mamayu sholat, mamayu zikir, mamayu istighfar, mamayu tama aya nu mamayu sholatna, aya sholat dohorna ge tuman aing mah 12 rakaat tumaneun, batur mah 4 rakaat aing mah 12 rakaat aing mah meme dohor 4 rakaat, wajib dohor 4 rakaat, satosna dohor 4 rakaat, 12 rakaat. Eta ciri-ciri jelema mamayu sholat. Ibu mamayu henteu. Hei, berarti henteu mamayu ibu mah. Oh, tatang gering ibunya. Sok mamayu anu gering teh, hudang gering teh sok mamayu. Jadi urang dipasang nikmat ku Allah Abah, nikmat nan, nikmat ibadah. Ya Allah nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat istighfar, nikmat salat, nikmat ngaos sareng sajabi-sajabina dipasang nikmat ku Allah. Nu salajengna dipasang yakin percaya ka pangeran. Percaya ayana Allah. Sehingga anu diemam ku urang, anu dileut ku urang jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum. Karena ridho, karena ikhlas, karena caket jeung Allah, hirupna teruwed. Lamun hirupna ruwed bae, rungsing bae, anu diemam ku urang, dileut ku urang, moal nyangsang na awak. Dia kuruwed di pamikiran. Naleuit tetangga kabeli termos panas pamikiran. Naleuit tetangga orang kapeser kulkas nirisan ata kabeng. Naleuit tetangga kapeser motor ngebul sungut tonggal ambeng. Atuh mau nyangsang eta di emam eta kurang eta mau jadi daging moal. Geus ibu rahimakumullah, salajengna urang dipasyan nikmat iman ka Allah. Hakna teh si kampang wo. Allah mah kadang teh si kampang wo. Allah azza wa jalla mah kadang teh si kampang wo. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Anu salajengna dipasang nikmat ngimankeun. Ngimankeun ka saha? Ngimankeun ka para ustaz, ngimankeun ka para kiai, ngimankeun ka para ulama, syariatna lamun teh ustaz teh ulama, ieu urang kabehan jadi kotok lowong bokolot. Ilam dini Jilembur taya ustaz teh kiai, yang taya ustaz teh kiai beh eta garung majlis taklim, garung mushola. Alhamdulillah orang imankeun ka para kiai. Terangna ayana Allah ti para kiai, terangna anu wajib di Allah ti kiai, terangna anu mustahil anu wajib di Allah ti para kiai, terangna kana rukun ngisang ti kiai nya Bu. Leres? Jangan kudu heman ka kiai, heman ka para ulama. Nu salajengna urang dipasang nikmat Islam ku Allah. Alhamdulillah pengaruh Allah tos pasang ke orang nikmat Islam, nikmat salamet, sehingga ya Haji Khalid Nawawi bu awakna ge ngalon Tuhan. Alhamdulillah ngalon Tuhan awakna ge masyaallah tabarakallah. Duka ngalin Tuhan pisengit ti kumaha moal. Nu penting kami dipasang tenang. Dipasang tenang ku Allah, dipasang ikhlas ku Allah, dipasihan jembar manah ku Allah. Insyaallah pengaruh dina Islam, titik dina Islam adalah krungsing Bu. Tacan pernah pusing, tacan pernah ruwet dihirup kumaprakna baik.
Jadi kumaha kami mau rencana tapi Allah anu gaduh rencana. Jadi telok ruwet kami mah hirupna insyaallah. Ulah sampai ngalaman ruwet, ulah sampai ngalaman pusing ting torek. Amin kitu mah. Nah, selajengna urang dipasya nikmat deui ya Allah, nikmat naon? Nikmat ihsan. Insya mudah-mudahan keimanan orang, keislaman orang sedayana sing sempurnakeun ku Allah kalayan urang laksanakeun nah ngelaksanakan rukun iman, rukun Islam disebut ihsan teh. Insyaallah urang sanggakeun selawat senarang salamna mugi-mugi Allah limpah curahkeun ka junjungan urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad, patut para keluargana, para sahabatna, kepada tabi'in tabi'ata insyaallah taala mugi-mugi rahmat sinarang keselamatan Allah limpah curahkeun kanggo urang sadayana. Ibu-ibu rahimakumullah, punten kana Saibul Hajah, kana abah kami Saibul Wasilah, abah anu ti Cidalung serta keluarga besar. Ieu acarana acara walimatul arus atanapi nasihat perkawinan. Endung aing mah teu sanggup ngomongna. Hiji ja aing can boga pamajikan. Aing bising teh endah ngomong naon ge. Anu pantes mah abah kolot tah. Ya abah ya pantes lamun nasihat perkawinan pantes abah mah hiji entos seubeul dicacaplak ku pamajikan. Ya abahnya dipayudo entos seubeul ari kami pantes. Tacan kitu Bu. Ari ngadoa mah toron-oron minta kalau toron-oron tapi tacan aya bae aing teu payu. Buah baheulana indung aing salah mere caina buah. Kudu macai kembang aing cik kobok doang. Tacan bah. Tapi mengharap terus aya. Insyaallah harapan mah aya. Lamun Allah ngersakakeun abdi aya jodona gerak gasih teh aing geus teu kawawa. Ini teu kawawa kami hayang cara batur. Lamun misalnya teu aya jodona kumaha horeng sugan di alam lain kepanggih. Nah kitu Bu, insyaallah. Jadi soang-soang deui abdi bade mepelingan kana abdi nyalira umumna kasadayana. Ibu-ibu rahimakumullah, sakedik tina abdi aya ucapan kieu bah anu sok sering digawean sapopoe ku urang kabehan. Aya cenah ucapan istighfar, aya doa, aya syukur. Asok nguping Ibu. Bu. Asok nguping istighfar asok. Istighfar. Tah, aya istighfar, ucapan istighfar eta dina agama Islam doang nu aya. Di selain Islam teu aya istighfar Kiai. Teu aya. Sebab dia ambi pengalaman dia lain Islam di tadina dipelajari ku ambi, dianalisa ku abdi subhanallah ieu kami ente salah milih Islam. Aya ucapan istighfar astaghfirullahalazim atanapi istighfar anu sanesna seueur ka ucapan istighfar rabbighfirli dina calik iftiros teh aya sami istighfar keneh astaghfirullahalazim wa atubu ilaih istighfar keneh astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim sami istighfar keneh. Amalan anu paling hebat anu langsung antara khalik jeung makhluk eta istighfar Pak Bu. Gampang diucapkan tapi beratna alabatan manggul-manggul bea 10 karung. Amalan anu ringan tu kudu berat pahala timbanganana, tu kudu urang ngongkos, tu kudu ngongkoskeun tapi berat pahala timbanganana. Adalah istighfar. Orang taubat ke Allah. Wa namina pangkes jeung parigel lamun urang kudu nyeureurkeun istighfar. Lamun jalmi ahli istighfar, insyaallah Allah bakal ngabersihkeun hatena. Allah bakal ngajernihkeun pamikiranana. Lamun jalmi sering ucapkeun istighfar ataupun ucapan taubat ke Allah. Bahkan istighfar tersebut bisa ngabuka hijab halang-halang.
Ibu seberapa kali istighfar ke Allah sapeting? Hei, orang Cigoong. Ibu seberapa kali ibu istighfarna? Sekali deui cek holi ge amalan anu hebat pahalana, hebat manfaatna, luar biasa fadilahna eta istighfar. Gampang diucapkan tapi berat ngucapkeunana. Kangjeng Nabi anu jelas dimaksum ku Allah, diraksa ku Allah, tacan pernah kurang tina 100 kali ciri tobat ke Allah istighfarna. Ari urang anu bener-bener dosana lamokot, anu bener-bener urang masya Allah tabarakallah ahli maksiat orang-orang, maksiat mata, maksiat pandangan, maksiat pemikiran, tapi terdekin istighfar. Wajar lamun gupek bagi pemikiran anak, wajar lamun hese neangan pakaiana, wajar sebab urang mah jauh ieu tina istighfar. Aya istighfar untuk salat doang geh poporoseh 3 kali. Akur Bu, istighfar nu kahiji astagfirullahaladzim nonggeng ngisatkeun mukena. Istighfar nu kadua mukena geus nahulu. Istighfar nu katilu geus gawingkeun kana paku. Bapak-bapakna sarua salat berjamaah di masjid. Terus kum kaditu istighfar nu kahiji ulak-ilik dengan tempat jeung jalan balik. Istighfar nu kadua panggih jalan balik. Istighfar nu katilu geus pundukna ge. Akur teh bah cek holid mah hebat dina Islam eta. Ucapan doang tapi urang hadir hate ka Allah ridho ngucapkeunana, pahala timbanganana tak berat, pahala kebagusanana jeung bakal dibukakeun hahalang urang, hahalang kaharep urang, hahalang milik segala sajabina bakal dibukakeun ku Allah lamun urang sering ngucapkeun astaghfirullahaladzim. Ari istighfar eta fungsina lain jeung kuari Abah Haji, sebab kuari mah tacantang tuh urang boga dosa. Istighfar eta lain jeung engke mah puguh urang boga teh hirup boga paeh. Berarti istighfar eta kanggo waktu nu kalewat bah. Tuh waktu nu kalewat anu bener-bener urang pinuh ku dosa, yang sebek alebatan supamireuh dosa urang ka Allah. Wajar lamun urang hese nanaon ge Bah Haji urang lobakeun hutang ka pangeran ieu. Katutup kahalak ku halangna, tembokna ge lain tembok bilik-bilik acan, nganggo beton pasina ge. Masya Allah tabarakallah tos kulopoan eta dosa urang ka pangeran. Ya sekali di dulur, yuk urang sasarengan di ayeuna kapayunakeun yuk gemarkeun urang ngucapkeun astaghfirullahaladzim, urang tobat ka Allah. Sekali deh Bu, yuk babarengan di ayeuna kapayunakeun yeuh supados urang gampang milik rezekina, nasib urang jadi orang kebenaran. Yuk urang namina urang nyareat pang dibuka hahalangna, urang nyareat supaya dibersihkan hati urang ku Allah, ramekeun urang ku istighfar. Insyaallah Ibu, lamun urang jadi jelema anu ahli tobat, ahli istighfar, disugihkeun ku Allah keketnya ane teh majang dinangge. Lamun urang tos sapoena istighfar ka aron-aron, tobat ka aron-aron, janji Allah tagih ku urang. Allah gaduh janji, urang laksanakeun tagih janjina ka Allah. Ya Allah, sawangin abdi 10.000 istighfarna ge. Kain sabulan masih kena kacan robah nasib. Tengka ya Allah, yang istighfar turun eureun di aing sugih aing teu kawawa. Bu. Hayang ditenangkeun pamikiran ku Allah. Jadi Allah gaduh janji, urang nyumponan janji Allah, tagih urang ka Allah. Sekali deui dulur kami rahimakumullah,
urang nyeurkeun istighfar. Pang dipasian tenang pamikiran, pang dipasian ku Allah jembar wawasan, jembar hate, jembar emutan. Sacarana urang kudu nyeurkeun istighfar. Nu kadua adalah doa. Ibu sok ngadoa bu, hei, sok ngadoa abah sok ngadoa abah. Ira aja yang telok nolo. Palbah mana abah ngadoa na, ento sholat ya barber, datang ka imah ngadawung mikirin pakaya batur, kopi Allah. Aku rente ibu, palbah mana abah ngadoa na. Ulah-ulakan sorangan berjamaah jadi abah tilok. Nanti abdi masuk nanya, pelebah mana ya orang di ngadoana? Dia telok panggil. Entah sholat barber aja. Imam paling dia imam nu ngadoa, aya jamaah tilon segaroreng segarolot teh. Nu garagah nama semala labur. Datang ka imam aja perangsaan ngadawung bae, ngadoa teh kalau nonton TV bae. Aku mah berarti orang dia mah tebeki doa. Ngadoa ibu. Ari ngadoa fungsina lain jeung kuari, lain jeung waktu nu kalewat, tapi jeung engke ngadoa mah. Jadi urang nyareat kanggo sampeureun, ulah bosen ngadoana terus. Ieu mah kadang-kadang borangan cigoong. Lah aing sebulan aing ngadoa bae. Oh wah aing teu dijabah. Beda Allah karena emang anak terekun bosen nah ngadoana. Jadi ngadoa mah abah lain jeung kuari tapi jeung engke. Untuk tokcer langsung bukolot. Adapun tokcer kebeneran ulah 10 tahun nu kamari ngadoana diijabah poe ieu. Ulah bosen-bosen menta ka Allah. Allah paling resep dipenta. Ud'uni cek Allah, geranande dia ka aing. Adapun astajib lakum kuma Allah ta berhasil Allah tama. Nu penting mah daekna nandena teh ya. Mengpeung cina harilup kene. Cina ditugaskeun ku aing cek Allah kita ngajulan langit dia manande doang. Tandean ta langit jeung ku aing putus cina geus ngajul keturun eureun. Orang Cina ngajulan langit ibadahna bah. Yo cung alu-alu ti kupul ngadu, cung alu-alu ti kupul ngadu. Pengajulan langit tah. Urang mah teu kudu ngajul, tinggal nande doang. Nande ud'uni cek Allah geura nande dia ka aing, geura menta dia ka aing. Ieu mah nande teu daek, ngajul henteu. Sugih hayang cek Allah, dia mah edan anyar ieu. Kartos teu dulur. Cina keur ngajulan teu reuneun Allah ridho kana cina ngajulan ibadahna. Urang tinggal nande doang. Nu endah nandena. Sekali deui ibu rahimakumullah, yuk urang sasarengan gemar ke ngadoa menta ka Allah. Ulah bosen-bosen menta. Urang nyareat sugan minggu hareup diijabah, sugan isukan diijabah, sugan jeung sugan ngaran-ngaran ge lamun ka sawah teh mah urang neger. 100 negerna. Sugan isuk-isuk anu nyangkol belutna. Kartos teu bah atuh ngadoa ge kitu-kitulah bae mah. Di urang mah lain wali ieu. Lain wali, lain ambiya, lain mursalin, lain solihin, bangsa urang anu masyaallah butuh keneh ku pangalem. Kasinggung saeutik pundung, kasinggung 2 eutik teu ka masjid, kasinggung 3 eutik 3 Jumat teu ka masjid. Sekali deui sing rajin menta ka Allah, sing rajin ngadoa ka Allah. Eta bu utamina. Aba-aba punten dah ya. Lamun dinu hajat, lamun hariung teu ngadoa lojor-lojor. Ulah lojor-lojor bah sebab masyarakat teu beuki kana ngadoa ieu. Kacape-cape sungut diijabah moal. Keket beunyahan eta mah. Kok paling amprekan ngadoana naon bae ayat kursiat meja tuh uman dibaca. Cangkel ongko diijabah henteu sebab amin gitu amin 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 amin. Karena tuur segala leungeunna.
mamiti kieu kebel-kebel kieu kebel rosak kana tuur can anggeus kene bae doananya sakedik nu penting mah pungkil sakedik tapi pungkil tapi terserah dong-dongan kamah ya kudu ngaminan ge model kitu ieu ya kadang-kadang dinu hajat masuk dina ngariung teh nya nu amin jojong anu mawa opo jojong anu ngitu sabar opatan anu amin mah jojong opatan teh nya eta genep dinyata ayeuna kitu kira-kira aya pagawean orang mana eta orang Cigoong gitu ya ampuranya kiainya hampura abdi sanes pangendan teu ngarasa pangendan teh ngadoa ibu menta senjata urang eta ngadoa senjatana orang muslim orang mukmin eta ngadoa ibu sing rajin ngadoa sing rajin menta ka Allah ulah bosan-bosan menta ulah liran-liran menta urang ka Allah ulah pacuan sebab ngadoa eta kanggo engke lain jeung kuari engke sugan panggih jaga sugan panggih mungkin di alam lain di alam kubur teh ya di alam maksar mungkin sugan panggih di surga teh di urang ge panggihna sing yakin bahwa doa eta pasti diijabah ku Allah sing pede ngadoana pasti diijabah doain ku Allah ya ulah suudzon ka Allah kudu bagus sangka kudu husnudzon ka Allah kudu pede kitu Bu. Adapun minta terserah ibu bebas roaming ya Allah anu capek boga laki jeung bapak budak han paganti aing mah mau ulah gadeng-gadeng ngadoana beusi kana ku bapana non endah ngadoa kitu endah bae kumaha acak hata ibu tah bebas roaming hayang nanaon gatu bapak kitu ya Allah aing mah hayang ruwet kana indung si budak kana sumutna sugan aing panggil jeung jodoh aing Gusti endah bae terserah nek minta duit endah bae nek minta duit ka Allah nyuhunkeun hiji samiliar bae Gusti nu ulah kokeng hayang jangkep asok minta duit ka Allah Bu euy oke lah orang dia mah bangger telak dek minta puharanya puhara teh butuh burunganan ku masa raga-ragagna bae cenah aing mah minta moal dia beres syukur untuk kumaha horeng atuh teh endah kitu mah pokolot jadi kalau Allah kudu rajin menta sekali deui kudu rajin menta anu katiluna syukur naon cenah Ibu syukur aja lamun ibu tos ngerasa nu tilu ieu baik matak tenang eta bah kehidupan urang berage insyaallah timbulkeun rasa namanya husnudzon urang ka Allah syukur karena segala sesuatu angtos ke alam Allah syukuri keayaan orang ulah dijieun pusing ulah dijieun error ulah dijieun stres sebab Allah menciptakan error Kiai Allah menciptakan stres Allah menciptakan pusing error stres eta mah pagawean maneh tah mah bongkar sorangan di Allah mah menciptakan pusing teu naon pugus laki gempor hutang ku hulu ka bang emok tu uman aya bang emok di belah dia eta sok aya bang emok di dia atuh ngamusing-musing maneh tah mah jadi Allah takkan pernah nyiptakan pusing eta kumaha pribadi masing-masing hirup dijieun enjoy insyaallah bakal bahagia enjoy bae hirup kumaha prakna bae iya mah aya yarnen di yarnen bayar panen teh ya di Cibalung mah aya yarnen keneh Bu nyerak samak nyerak acuk kebe bayar musim panen 3 bulan ke pas kuancina ditagih eueuh dibikin deui barangna teu dipake cenah ieu mah aya nu kitu di belah ditu mah aya keneh bayar yarnen ngana bayar panen ditang-utangkeun teh dipake mah henteu diisi cenah make can lunas aing mah atuh mendingan kene gaya boga duit meser bukolok ulah sapusing-pusing maneh ini cokot sana pusing urang sorangan anu pusing nah jadi pusing eta diciptakan ku awak urang sorangan Allah mah teu nyiptakan pusing teu bebas Allah mah silakan deh kumaha ge di bumi Allah nu penting tadi nu pas kana peraturan kami cek Allah nu pas kana permainan kami cek Allah geus rahimakumullah yuk kurang sasarengan
nyeueurkeun rasa syukur ka Allah. Ari syukur abah lain jeung engke fungsina, lain jeung waktu nu kalewat, tapi syukur mah kanggo saat ieu, kanggo detik ieu syukur mah. Ulah jeung engke lain jeung kuari kudu syukur kaayaan urang. Insyaallah la in syakartum cek Allah la ajidannakum. Lamun urang syukur ke Allah, mensyukuri keayaan urang, insyaallah bakal ditambih-tambih kenikmatan ku Allah. Tapi lamun kufur ibu naudzubillah Allah ba'idna, kufur kana nikmati Allah, mantap dimadaratkeun ku Allah leuwih dina perkiraan kurang ka madaratanana naudzubillah Allah ba'idna. Jadi kudu syukur anu aya. Ya Bu, alhamdulillah kudu syukur anu aya, kudu rumasa urang mah hirup dihirupan ku Allah, diusikeun ku Allah, dimalikeun urang ku Allah, kudu loba syukur ka Allah. Ageungna tos milik urang, alitna milik urang, sok kumaha ge tos diatur ku Allah. Urang tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hebat kiai di Islam mah aya ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ramekeun maca eta urang alam ka Allah, tebus ka Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ba'da asar 500 kali osok maca eta bu ba'da asar. Entah salat asar teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Osok bu budak tah teu tahu aya moal ngejo aing bu, atuh teu kudu calik bae bu, bari ngejo endah, bari ngakel teu pamali, bari kukumbah teu pamali, di anu kasabna ge panangan, sungut mah teu kasab teu naon, bari nyambel la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula teu pamali teu naon. Ieu mah dina pikiranna teh pakeun amalan eta diuk bae tos salat atuh teu kitu bu, mata butuh kelakuan kitu bae mah. Ieu randek nyanguna bata anak ti Korea keneh. Bari nyusuhan anak itu pamali teu haram teu naon, teu kudu sila beungeuleuh beta hulu. Eta mah aya bagian-bagianana bagi urang mah lain deui. Ibu kantos bu, nyata lah seperti itu. Urang mah babacaan jarang ngalem ka Allah henteu, jarang ngalem ka pangeran, jarang nyucikeun ka Allah. Maca tahmid tahlil takbir lagi jarang. Setiap waktu eta berjamaah ge jarang babarengan jeung kiai sampai ka anggeus ngadoa. Palingnya aya ngalem ka Allah, ngagungkeun Allah. Subhanallah tunyucikeun Allah. Subhanallah daiman abada alhamdulillah, ucap rasa syukur ka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan jarang. Aya be berjamaah teh nya poporose, cek holid ge. Hese ieu dipake ibadah. Bisa kabehan ge Abah Haji ngucapkan kalimat-kalimat tersebut, bisa kabeh mung berat dong sumut nu hesetna jeung pamikiranana. Akur teh bu, euy ibu kolot ibu, nah hese ieu masyaallah tabarakallah. Sementara amalan dina Islam eta luar biasa, moal nalangsa moal kudu madarat ajeun mah ibadah. Ya bukti naga nu musruk bae nu makaya, hulu dijieun buntut dijieun hulu makaya, mudah-mudah rezeki bae turun isuk mancat maghrib, beak Lampung beak Bangka sapeka hideung beungeut. Sugi mah henteu ja. Aya nu kitu aya. Nu kitu aya henteu. Nya makaya nama amprekan, mudah-mudah pakaya nama amprekan, di sugi mah henteu ja. Iya mah eta ya pamikiran anakku, otak na pamikiran duit dina polo urang eta Bah Haji. Aya gara ngaku. Nya ka pangeran mah ibadah ku hati parangsa nu bener-bener Allah anu ngusik malikeun urang.
Allah tos nasian kenikmatan luar biasa ke urang, nikmat sare, nikmat batuk ya nikmat ibu. Ya, aku henteu nikmat bersin, nikmat nangis, micin kokotor pang bersih matana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dina Islam eta sebenarnya mah teu aya cek walid mah teu kekerasan walid punya teu aya anu jin berat teu aya. Masalah salat teu berat teu naon. Mun kadang-kadang ulang salah ucap punten Bu, abdi sering nguping. Lamun urang reka mana bae jeung babaturan teh tungguan heula geus sakeut tungguan heula cenah tungguan heula aing. Nek salat teh cenah sakedeung. Eta ngomong salat sakedeung tungtungna. Aya kira-kira orang Cigoong lamun ada salat sakedeung aya. Nek tungguan sujangnya mah rek salat teh sakedeung. Aya nu kitu aya. Teh tungguan rek aing salat teh sakedeung. Ngomong-ngomong salat sakedeung aneh. Paingnya eta salat alebatan papatan misang. Dulat lekum putereh parangsa. Encan sa iklan-iklan acan geus salat urunan. Aya nu kitu aya. Pamali eta ibu, ulah sok ngomong-ngomong dek salat teh sakedeung. Dek salat cukup kitu bae ulah sakedeungan ulah. Antosna teh nya abdi badan tepan heula, entah cukup ulah make sakedeung. Kebiasaan kami eta lamun hayang ditungguan kitu, dek salat teh lain sakedeung, tungguan. Eta teu beunang ibu pamali eta. Teu kenging ngucapkeun dek salat teh sakedeung. Aya kira-kira orang dia anu arek salat sakedeung aya? Ndeak doi ulah punya badan tepan heula ulah pakai sakedeung badan tepan heula antosan cukup sakitu ulah make sakedeung di urang antara urang jeung Allah di antara makhluk jeung pencipta teh nyambung dina salat luar biasa ibu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sekali deui urang yuk sasarengan nyeueun syukur ka Allah ulah nyeueun kufur ka Allah naudzubillah. Syukuri anu aya. Alhamdulillah anu aya, ridho anu aya, ikhlas anu aya. Sebab kumaha ge tos diatur ku Allah. Milik urang teu katukar jeung milik batur. Milik Haji Holid moal katukar jeung milikna Ustad Suheli. Moal. Adapun bongsor henteu kumaha cek Allah tamah. Jeung kumaha amalan urangna kumaha kuli urang ka Allah. Lamun kulikna urangna soson-soson ditilai ku Allah ge. Eta mangja pangkatna Ustad Kiai eta ukur sebul. Ukur pangkat doang ibadahna gati anya rada gila ngadanyena ge. Ampuranya Bu, Ibu kudu syukur karena nikmat kudu syukuran ka pangeran. Insyaallah jelema syukuran ka Allah mah hirupna bebas. Moal sirik ku lamina moal sirik ku harta batur, moal pidi ku pakaya batur, jeung moal ruwet hate pamikiran ku batur ada yang derajat ku Allah. Sekali deui lobakan nyeueurkeun syukur Gusti nuhun ya Allah. Goreng-goreng ge aing boga salaki komo teh inyah mah henteu. Syukur anu aya. Insyaallah ditambah-tambah kenikmatan ku Allah. Ibu-ibu rahimakumullah. Abdi ingat karena hiji namina carita anu dibawakan anakku Imam Hakim radhiyallahu an. Saur Imam Hakim kata si kangtong wa yang heukeung nang teh si kangtong wa. Apang Rasulullah haknang henteu si heukeung bawa. Ikeung mah hak tu si kangtong wa. Sam ho nang sam fihi keung syuk mau hak mapang syuk keundang kong tu si kangna. Ibu ngartos Bu. Ngadeng itu. Subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu hoyong teu hirup-hurip kieu namina dipasian kebaikan ku Allah. Hoyong teu abah hoyong teu dipasian kebaikan ku Allah hoyong teu. Aya syaratna fafiru ilallah. Urang balik ke Allah. Saur Imam Hakim, lamun hoyong dipasieun kebaikan ku Allah, pertama caketan Allah dengan naon? Kudu nyeueurkeun zikir ka Allah.
basukeun zikir urang ka Allah atanapi lisanun dzakirun mangkat nong tu si kang na ka ba shu ho nong mang hang ho tu si kang lai fu fu keung heung na. Lamun bahasa kami kitu Ibu. Alhamdulillah keur waktos bulan Sawal kamari kaping 13 Sawal abdi diulem pangaosan ke Patani Pak. Pakayat Patani Thailand. Ke Thailand. Ternyata di Thailand ge mangga Ibu upami Allah ngersakeun abah ziarah ke tanah haram Allah ke Mekah pasti Ibu pendak sareng orang Thailand karena Thailand berbondong-bondong ke tsunami mualaf loba anu masuk Islam baik anu di namina di Pattaya Mapuku 90% muslim, Patani 90% muslim, di Bangkok banyak orang-orang muslim. Alhamdulillah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah Ibu. Mudah-mudahan ya Ibu Abah anu tacan pernah ziarah ke tanah haram Allah, mugi-mugi sing enggali nasibkeun ku sing enggali panggil ku Allah. Sebab masalah ka Mekah menurut Haji Khalid punten ya Bu, punten di sakedik lain iklan. Masalah ka Mekah mah cek Khalid mah lain ku sugih. Lain jelema nu kawrat kitu nu sugih seueur pakaianna lain. Ari ka Mekah mah cek Khalid mah hiji aya panggilan Allah kuat, kaduana nasibna kuat. Santosna nasib kuat, terus niatna kuat, bulat niatna, nekad anu kuat jeung ulah make syariat. Cukup syarat. Sekali deui ka Mekah mah ulah make syariat, cukup syarat. Syarat utama Ibu kudu daftar. Nanti daftar mah dia kumaha mau berangkat. Daftar heula anak. Nya daftar heula anak terus syarat utamana Ibu kudu gaduh paspor. Adapun masalah engkis eta ge nuturkeun geus nyeun paspor geus daftar mah. Ya Allah, abdi nitip kana si anu gaduh travel, nitip ieu duitna sakieu jeung ongkos ka Mekah. Adapun sesana kumaha Allah bae ta manu ngatur. Nekad niat berangkat insyaallah. Ya Bu, jeung kudu niat jeung kudu daftar. Daftar berangkat insyaallah termasuk abdi alhamdulillah Kiai. Abdi kaleresan ari gaduh travel galira matacan Ibu menuju di proses kene. Abdi yang ngadamel ternyata agung eta bah kudu aya 2 miliaran eta engcis anu baku. Nah. Izin eta jadi bukan Abah Haji, engcis baku. Nah. Jadi di rekening eta dipaehan eta si 2 miliar eta Ibu. Jadi teu bisa dicandak ku urang. Kanggona eta kanggo jaminan mungkin bisi aya naon bae teh ini yang nyandak entisna. Jadi seperti itu. Jadi insyaallah abdi ge sugan teu lami deui kenging izin operasionalna ngadamel nyalira. Abdi ngayakeun 50% Ibu. 50% dipayun 50%-na mungkin dipasang tempo 1 tahun ku ambil. Lain jeung bank ambil man teu gabung jeung bank nyandak engcis tina sorog. Tina sorog ditandakna nalangan Ibu. Jadi henteu pake disebutna eta cenah aya naon tah kituna. Naon tabanya? Sanestina Amitra Payment, sanestina FIF sanes tapi pribadi. Mung upami tina Amitra mah eta mah aya bungana sekian persen upami abdi taya bunga-bungaan. Nu kesak itu nu ditalangan kesak itu bae. Jeung teh sistem nagih, teh sistem urang nagih. Mesti berangkatkeun pira ku budak tinget kana aing. Kitu eta Kiai. Jangka waktuna 1 tahun. Misalnya harga 30 juta contoh. Berarti Ibu gaduh 15 juta. Mungkin 15 juta na eta kumaha gaduh iki sampai penting ulah lewat 1 tahun bae. Nek tiap sasi mangga, nek sukumaha gaduhna mangga, lamun 1 tahun kacan gaduh Ibu kudu karompok atau pinalipon bi hampura nyeunkeun waktu deui tama 1/2 tahun deui di aing kacan boga. Ku cek kami kumaha horeng burung.
mau kerem aing pasti nangge jangan niat ieu niat nalangan jadi eta mah langsung tina amdi kiai teh sistem riba teu aya upami di amitra kainen contoh 10 juta orang-orang muka 10 juta di atas 10 juta mungkin biasana 3 tahun eta genep 30 bulan genep 30 bulan sebulan biasana 1.140.000 dikali 30 bulan sekian meureun mah tengah bayar di bunga-bunga jadi upami abdi mah moal Bu mung ulah babeja ka batur menengah hutang ulah ngomongna mah cash buy isin ulah endung aing mah telok rewel aing na ge moal mau ngajang ka ngauduk aing teu bawa kelapa mah itu kiai kegedean amat sia hayang nulungan aing masak itu doang hayang nulungan pangulah katipu ku batur pangulah katipu teh ya jadi berangkat heula anan ke bayaran kemudian mun teh bunga berbunga teh bising abah bade ibu bade mangga kami Gaduh Travel namina Nur Hidayatullah mung kami ngiblat keneh kana travel anu sanes numpang keneh nami mah upami pisah serang saja kersan amdi di Madinah Gaduh opat putra amdi di Mekah Gaduh opat anu insyaallah tos belasan tahun antos terang kana hotel serang saja bisa jabina jadi kitu ibu nya bilih ibu bade hoyong ka Mekah mungkin ibu amdi berangkat dari tanggal 20 November aya deui plus 9 negara kami bade keliling daerah Eropa ibu bulan Desember bilih bade teh mangganya bilih bade lah arek ning Abi Haji Olid dah kita bulan Desember kang nyaho aing kana negeri Belanda atau nutur-nutur di jubur aing mah ieu banyak kan atau kami nu ngomong nabah kami nu ngahareupan ngomong ieu kumaha perakna bae jadi kita bilih bade ampura kiainya ampura urang wili kana pokok tadi jadi urang kudu nya bersyukur ka Allah nu kaduana masalah lamun urang hayang dipasang kebaikan Allah urang kudu lisan urang ulah bosen-bosen zikir ka Allah itu ibu eta mah mangga belajar ibu ti ayeuna buktikeun ieu holid nyarios abah jadilah orang-orang yang sedekat dengan Allah insya Allah karena maksiat jauh eta bah lamun urang selalu ingat ke Allah karena maksiat pemikiran maksiat hati eta jauh lisanun zakirun lisanak teureun zikir baseuh ka Allah subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ulah sampai urang sedayana eta jadi jelema anu poek hate jeung poek pemikiran lisanun zakirun lisana ulah kering kudu baseuh ku zikir eling ka Allah eta bukti anu nyata kiai ulah jauh-jauh Haji Holid contoh lah punten tapi lain kami ahli zikir lain kami ahli tobat lain mung dirasakeun ku Holid ayeuna dirasakeun ya Allah ku syukur Gusti nuhun Gusti di pasihan amdi ilat anu sempurna di pasihan lambai anu sempurna tiasa ngucapkeun seluruh makhrajul huruf ya Allah hatur nuhun Gusti sentos nak itu kami baseuh zikir ke Gusti lain pang zikirna tapi karasa milik jaljol karasa ku kami kiai insyaallah karasa enteruun ieu mah kadang-kadang kami 300 leuwih kudu maraban kudu makean ibu kekarak rumah tangga boga anak 3 geus ruwet pusing bae ayeuna kitu aya rumah tangga nak karak boga anak 2 geus ruwet bae aya rungsing bae aya nya kamu aya 300 leuwih maraban jelema ibu karak tilu siki kali masalah seruat di pemikiran orang lain nanam urang jauh ke Allah aya zikir aya muji lamun aya guludug pangdenge aya istighfar teu mahkul ka anak astagfirullahaladzim teh jajan betul yo aya nu kitu kira-kira
istighfarna teu mahkul di anak jajan bae aya nu kitu aya. Coba ngacung aya hayang lolobongotna. Ak di rukiah kue mumpung aya cai di dieu ya. Nya aya istighfar lain ikhlas ka Allah urang sugan dosa di ngapura ku Allah istighfarna teu mahkul. Aya muji kita batur coba teh muji coba tadi yo muji ka batur awak mana mah telok dipujian. Naudzubillah kadang-kadang gitu ibu bu lamun hoyong dipasieun kebaikan Allah kumacana hiji kudu lisana basuh zikir ka Allah. Nu kadua kiai ibu bapak sedayana lamun urang hoyong dipasieun kebaikan Allah nomor 2 adalah sering dihabi di Rosia bahagia di mana-mana sering dibulak dibalik ku warid ieu nu kieu ucapan nu ieu anu kadua qalbun syakirun hatena kudu syukur hatena syukur Gusti entos diusik tos dimalikeun ku Gusti nuhun Gusti dinasibkeun ku Gusti abdi jadi jalmi teh jadi monyet bae ge nuhun Gusti kami pasien sempurna pemikiran teu edan bae ge nuhun Gusti najan teu mewah ge kami sare najan langit kadeuleu keur sare ge kadeuleu ku barolong ka bilik nuhun Gusti masih kene bere tibra ku Gusti komo nu sugih mah komo nu rompokna kancolah mah sementara ibu ulah kancolah hirup ulah kudu cukup kudu sedang bae hirupna najan rompok ibu mewah ge mewah rompokna enjek balik anu langgeng mah ka kuburan ga akur teh kiai rompok urang mewah istana mewah balik mah urang tatkala dicabut nyawa ku Allah ka mana balik na ka kuburan same mah ukuranana ge saukuran urang doang henteu lega-lega teu dicandak pakaya di kidul sabau henteu milu di kulon sabau di wetan sabau di elor teh kasaba jelema bararau ting durug-durug motor mobil teu dibawa jambrong dipikir embe kacang teu dibawa aku teh bukolot aku teh bu dia balik mah ibu sorangan balik lagi ke kuburan garung satahun kuburan orang dikihan embe diisingan embe telok ke anak salaki telok inget-inget karena kuburan emak aya bulan puasa dibersihan dek jarah cenah ge dek ngembang ku batur cenah ge uruna ibu mobil loba mobil motor mobil ge rupa-rupa non ibu ka kuburan eta si mobil apang samelo euy motor mio milu nganter ka kuburan apang sanganter pajero nganter ka kuburan naik naon ibu diberangkatkeun kuno hirup ka kuburan anak ya pasaran doang kayaknya susah mewah-mewah mobil ge yang pamewah-mewah mobil puhara ini sebalik mah tadi anterkeun anak geja lain ku bangsa nu kitu tina awi anyar teh ya di dieuna ge aku teh bukolot kamar mandi mewah geus eta mah make kadebok cau kuari mah keren kuari mah nganggo pipa akur entar dibawa ku urang ulah kabina-bina teh hirup kudu syukur kuari bunuh syukur kudu syukur ka pangeran terus deui baju mewah bucat kurinong baju nu hejo nu belewuk nu jatakeun nu gandaria menang hutang deui ibunya jaga spae mah bu kuno hirup kene di pasian boeh doang wah boeh doang boeh same boeh terus naon dipangkat derajat pangkatna hebat profesor dokter nya sarjana anu S3 STLR S bongbong loba jaga spae mah ieu urang disebutna ge lain profesor jenatna teh iya jenatna abah kemod aku teh jenat di kabehan termasuk aing calon jenat paling mewah disebut kuno hirup jenat
atau napi almarhum. Aku teh kiai, aku teh ibu, calon almarhum ya, calon jenatna Abah Sukri, jenatna ibu Eni, jenatna ibu Sarminah, jenatna ibu Tiot, jenat kabehan ge ulah kabina-bina bukolotnya, bu, ulah kabina-bina cek kajolid ge. Rada lelah ya Pak ya abi rada lanjung teh parangsa endek-endekan kapal kene ya Abah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu, Bu, kudu syukur karena nih nikmat qalbun syakirun. Hatena kudu syukur. Geus dibebaskeun. Salaki nyandung belos. Ari bisa mah dia butuh bayi barang nama. Ulah stres batur bahagia urang nu ngalamun. Tungtung nama lah. Tereh kolot bae. Mendingan kedang dan overdosis mah. Hayang bunga hati mau popokir nembang kuna nembang. Mulai duluhur panggung be isin. Di rumah sasuara nagalabatan be gembol. Ibunya Bu, lamun ibu kerut pemikiran, rebah ku ngaji, rebah ku istighfar, rebah ku sholawat, ente rebah ku ngaji, ente rebah ku istighfar, ente rebah ku takbir, atau nyanyi burung. Nyanyi endah, sebab nyanyi eta nguatkeun jantung, ngabersihkeun paru-paru eta nyanyi, Bu. Nah sehat karena awak kana bang daripada ngahayal teu pugu-pugu. Kartos ibunya ulang uih deui kana tadi pokok ayu kurang sasarengan tuturkeun Imam Hakim dan hayang diangkat derajat ke Allah, hayang dipasang kebaikan ke Allah. Anu kadua adalah qalbun syakirun, hatena kudu syukur diciptakan kau jadi manusia anu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna dibandingkan makhluk nu lain. Mbek dipongcit, hayam dipongcit, kibok diranjang jabahnya, urang mah alhamdulillah. Urang mah boga kaisin, boga puji kene. Alhamdulillah urang mah boga puji kene. Ulah eleh ku sinden teh ama. Mak. Ulah eleh ku sacena. Sinden mah bisaan. Neda agung sampurasun ka Gusti. Nu welas asih pangeran anu welas pangraksasa daya alam nu kagungan usik malik sim abdi sapara kanca Bapak Lurah Cigoong anu bager gerak kapayun ngidungkeun paneda Gusti Bapak Lurah. Mana lurahna ieu? Gerak kapayun Pak Lurah nyawer ka dieu. Siloka pupus nu ngelun tawis pang bakti ka diri Bapak Lurah. Gerak kapayun Lurah. Neda dikiakeun tekad mungguni ngaraksa sendiri paparin jalan caang Bapak hajat gerak kapayun nu dipilih Gusti Bapak Lurah. Gerak kapayun Lurah di kidungan ongkok wae. Bapak Lurah, Ibu Lurah mana Ibu Lurah? Mun nguping anu ngadanan, anu naon cenah bukolot? Di masjid di kaanggangan. Deulekeun bibir aing mah. Ulah asa di tembangan mending salat babarengan wapangulu. Karena kan di lurah namana tarja aya nyambut. Mending salat babarengan
Bapak Lurah waleureun aya sebutan bae lurah sing eling kana pitutur kasadaya dulur ulah loba waktu nganggur bisingan kaburu ku umur ibu sareng abah hajat gerak ka panggung gerak hajat mana kaul eta bu euy bisingan kaburu ku umur di dunia tegapa kaya jeung hukum pak kia mun goreng tangtu cilaka neraka jaga tempatna Bapak Lurah mana lurahna ya neraka jaga tempatna mengpeng urang dibere hirup masih hirup samemeh naon eta Bu heuy mengpeng urang dibere sehat memeh gering rasa gering lagi ngeluk-ngeluk kerdarurat kudu ngalakonan sholat pikeun bakal jaga di akhirat Ibu Masna aya Bu Masna Ibu Eni Ibu Muna Ibu Asa Ibu Asti pikeun bakal di akhirat Bapak Lurah aneh Lurah tengah ya aing mah gara naik Lurah ka dia hayang kenalan Pak Lurah di dunia tegapa kaya ragapna cabak teu aya bukolot jeung hukum pakia mun goreng tangtu cilaka ku sabab seueurna dosa Abah Sueb ku sabab seueurna dosa namun amal urang alus tina bahya lulus banglus ku Allah dibere abus jaga tempatna di surga Firdaus Abah Ustaz Suheli gerak kapayun Bu apa urangnya punya cek holid ge kakawihan ge insyaallah bisa nguatkeun jantung bisa ngabaguskeun paru-paru insyaallah nya bisin ibu yang kita mentang ngaji lamun terbah ku ngaji Quran masih kena ruwet kena pamikiran ibu ku sholawat terbah ku istighfar terbah ku nyanyi rebana nyanyi ibu silahkan lain kami tah nyanyi karena ibu sabodok tama masing-masing karena kumaha ketenangan ibu masing-masing jadi nu katiluna hadirin rahimakumullah lamun urang hoyong dipasien kebaikan Allah ditamplokeun ka urang sadayana teu pandang bulu teu milih ras sareng keturunan saur Imam Hakim ageungkeun sobirun sabar ibu sabar najan ku nagara teu dibere nanaon ge lain salah lurah lain salah RT salah awak maneh buntut kadal sisit malik di koro bengkok magati diaturna puguh batur menang BLT kamari bensin naik kurang mah henteu nu menang si eta keneh bae nu menang nama akur teh bukolot ulah sirikan los teuing ulah pidikan ulah mamarahan ka sasage saurang nu mere harta si bukolot ieu mamarahan kana meunang hewa teu mahful RT nu dicaplak nanggo RT urang ngabelet iya sistem cenah kana bak dulurna bedulurna aku ketemu kalau pugu kabeh jadi daftarkeun ku RT ku lurah nu milihna eta Bu lain RT lain lurah lain Jokowi lain tapi sistem Bu komputer bukan teh sisit malik butut kadal ti koro bengkok mangga diatur gati eta gatinya di kabeh didaftarkeun hayang menang kabeh RT ge lurah ge pengaruh menang kabeh mah sugan kacepretan semeh ewang eta mah Allah
Sabar ibu, sabar. Nanti aku kolot. Agengkeun sabar, boga salaki lengkeng. Sabar baros teuing. Lengkeng-lengkeng ge urang payu, geus osok mata talak, geus talak magati puguh telok payu. Ulah teh, ulah mata talak ulah los teuing. Los teuing ka mana-mana ka bapak dia sabodo. Asal selamat pe di mana-mana ge. Nek nyandung elos sabodo teuing aing. Geus wahwal aing mah. Ulah yang ngalamun, batur bahagia orang nu ngalamun, sapeuting teu hees. Hidup salah nangtung salah ki salah lain. Kudu sabar, sobirun sabar maharatan selaki lengkeng. Terang lengkeng, Bu. Lengkeng eta teh beunang neuleuh bagus, hayang benutur-nutur. Anak kawin di tunggal tikungan eta boga pamajikan. Anak diunggal tikungan boga anak. Aya nu putrang dia. Oh di Abah Haji hampur Abah Hajinya lain lingkungan Abah boga Abah tengah-tengah jalan. Ari adil mah atuh gagah banget ari adil mah. Mending didukung sina nambah deui. Nya mending kada didukung. Cerah cenah kana otak. Bu, ibu kudu sabar mayunan anak. Sabar mayunan keayaan, terutama Abah Haji sabar mayunan ibadah. Itu eta cek Khalid mah ieu urang kabehan termasuk Khalid Abah Haji punten ya. Henteu sabar mayunan ibadah. Kurang sabar mayunan urang ibadah, lamun ibadah yang geura anggeus bae parangsa rarasaan. Salat dohor hayang gara-gara 4 rakaat bae lain ngarep-ngarep fardu namina ridha Allah. Lain karena Allah lillahi taala Allah akbar lain lillahi taala salatna yang gara-gara anggeus rakaat. Aku ribu salat dohor hayang gara-gara 4 rakaat bae. Ngaji Yasin hayang gara wa ilahi turjaun bae. Puasa yang gara-gara buka bae hayang ngaku. Hayang ngaku. Pengajian hayang gara-gara oron bae. Urang teu sabar mayunan ibadah eta ngalawudu tah. Ngalawudu ibu eta kadang-kadang urang teu sadar, terus urang sabar ngalawudu. Ngumbah pean, kan dikumbah diusap pean. Eta mah dibanjur doang make gayung. Aya nu kitu aya. Diusap mah henteu. Turu masak rorombeheun doang sukuna ge. Jadi teu sabar kadang-kadang ibu punten Bu. Lain-lain Khalid pangendan henteu cek Khalid termasuk Khalid sorangan. Henteu sabar tep kaya mayunan urang ibadah. Babacaan gasik-gasik henteu dirarasa ya di huruf per hurufna henteu dirarasa ku urang. Terutama salat bacaan Fatihahna kadang-kadang. Sekali deui lamun urang hayang dipasieun kebaikan Allah syarat utamina adalah sabirun, sabar. Dicandung kudu sabar mak los teuing. Dicandung ieu kamayang ge tilu teh bapak dia bogana. Jeung aing 2 poe, jeung nu ngora 2 poe, nu rosa ngorana 2 poe, pan genep poe tah. Nu sapoe ulah ka mana-mana bapak dia di masjid bae. Di masjid bae. Atur teh mah kita di masjid bae abana sapoe mau ka mana-mana, nu kolot ulah, nu kadua ulah, katilu ulah di masjid beuti tengah gula beuti hulu. Kita pikir ulah oron-oronnya. Ibu, Bu, air nu candung tilu aya. Air anu candung tilu aya. Aya teh Ibu? Dicandung 2. Ente dicandung. Nan Ibu teh ente ruwet tah selaki di imah bae. Mah, hei, ente ruwet teh selaki di imah bae teh ruwet. Ente diserakahkeun henteu. Pan tetangga kami sok sarakah di mana paeh selaki arak di alam gitu aing sok ngadenge cili kami. Ari paeh di alam salaki ari terhirup di sarakahkeun bae. Salaki butuh datang mesti tileuweung gubrek nurunkeun suluh. Saangsuran suluh.
Leuk ieu heula teh bapak dia kolot-kolot beueuy. Suluh beus bawa ka imajang juri. Mawa suluh ongko disebut jeung juri, jeung ku beus teh suluhna. Aya nu kitu aya. Salaki datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bapak dia tinggal pada tamu, makasih dah bapak dia. Salaki uluk salam, makasih ngomong. Aya nu kitu aya. Cek salaki nagara bu panjenengan kopi, mau aku kodan beta babi. Nyok sih seorang kerja, tahinya China. Aya nu kitu aya. Lah jadi serakah kan tong nama bukan salaki di imah bae mah. Lamun nyandung ngomol serakah ibu, pasti setia nu aya. Dia bising lempang deui. Disarakahkeun lah. Hayang nyeun kopi pangjieun kedua kokoda. Nyeun kurang sorangan. Aku teh bukolot. Salaki hurang hayang naik diheulaan ku harga bawang. Kan jero enggon ibu jero enggon da kieu lah. Salaki datang pan ambekan lain deui cenah lain di ambekana. Hayang naik mah batur. Kalau gara-gara ngahadekeun samping kumaha ngomong tah kual cenah harga beas mahal deui cenah naik kuari mah. Tetulus kaheulaan ku harga. Malah mun deui beuteut semangat dusun hirup ge. Pas paeh karak di alam. Di alam geus paeh mah. Kasang ngalemna kana tetangga anu kadinya nu ngadon babacakan ceuri. Nah, asok orang tetangga kami sok alet-aletan teh bukolot. Tapi kalau bagus mawa baju, nah pakai baju nah garoreng bae. Make kaos Golkar. Nah ka mana ibu? Tiung handuk teh nu leutik berdekil teh handukna. Ditutupan si Baskom teh gen make bandera partai. Nek ka mana bu nek ngalayad cenah kitu ngomongna. Ya saeutik mawana jeung basom galeutik rosa. Pas dibuka ku kami, oh beas 2 liter, dekil beasna ge. Aya eta teh jeung aya uyah dina kana daun teh sahulu. Di dia anu kitu. Nya kanu hajat mah loba merena. Ari kana paeh kudu mah loba mere jeung yatim tinggal datang kala saeutik, kabalik mah urang rangkas mah. Ari kanu hajat keur bahagia merena loba. Ai kan upaya kapapaten ujung mabutuh alah saeutik merena kumaha cenah ngomongna ulah loba-loba dina paeh mah cenah teh bising beurateun mawana itu ngomongna tek saha moal itu ngapi. Jadi agama kami baheula eueuh kieu nu kitu eta. Ari nu hajat maka minyak-minyak andok-endok dibekelkeun. Nah sebabna hayam di pasien hayamnya biasa di sakarung. Gulana ge loba, minyakna loba jangan orang dicatat hayang dibalik kanan deui gurungan nondon. Kumaha si muhajatna paeh. Henteu kabayar atas utang beas. Ai moal ka surga ya orang Islam belah rampas. Di loba hutang muhajatnya. Ulah bahagia teh muhajat loba hutangna. Kumaha keburu paeh, teu kabayar ku anak incu urang. Pulang-pulang. Ibu, bu, curi ibu menguna menjang curikan layon salaki. Jol bebat marangkulaan menguna mah. Sabar teh, sabar. Cinta wapal, sabar kabeh ge bakal paeh ieu. Aku bisaan magahan batur mah cekate dulu si eta bisaan magahan batur. Kita teh ngomong, nah karena itu ngomong nambah sabar sing kuat tehnya, sing tawakal. Lain kitu cenah aing mah cenah asli cenah lain kitu. Aing mah bapak nasi budak upi carekeun. Ngomongna upi carekeun. Dia ngin kopi mah kalah ditanya sorangan dong kokodan beta bapak. Pas paeh eta upi carekeun. Ku bager-bager ti teh ka dia ku bagerna aing main kunaon ku bagerna. Moal manggih sebagai kakak dia mah. Bu. Sabar. Teh ku kakak mah cenah loba nu ngalayadna, loba nu mulasarana, jaga urang mah kumaha boa, teh urang mah jaga. Gitu. Atuh hayang seuih hate mah bukolot ngadengeun. Itu lain sok delek-delek ngadeng cacahan jelema teh mah.
Ya gitu ngomong, nah sahabat seurang majaga kumaha kana aing moal boga laki di eki moal aing moal. Itu ngomong na moal boga laki deui, usah ngomong kitu bu pamali. Cicing bae ka sungut. Ya batur mah ngadenge awas ieu. Ya, 3 bulan kemudian, 4 bulan yang akan datang. Beres ngatu, jaya nu naksir orang Serang, orang Borda teh tukang ojolotok, jadi budak. Tukang ojolotok teh ibu ojolotok, Bu. Asok ojolan jeung kotok teh ya. Mawa ka kenceng mau naon teh dipanggul-panggul ojolan jeung kotok. Kan tukang ojolotok. Oh, saya di mana teh saya nyama. Oh, anak di debur aing mah loba tukang ojolotok orang Serang. Pan ngadenge taya rangga anyar ditaksir ka jeung kumaha ngomong nama aing moal boga laki di moal panggil moal aing sasabager kakak dia mah kitu ngomongna. Pas ditaksir eueuh burung ari karunyaeun mah. Da kitu ngomong. Hitung-hitung ya indung bae cenah aing. Pas kitu mah kawin pan heboh tetangga sabeula ngomong tuh. Bu, hei. Sekali deui, ampura haji oleh ibunya. Jadi ulah kumata nu kitu tanya. Ibu ulah seceplok-seceplok tata ngomong. Urang mah kadang-kadang ceplokna batur mah nu ngadenge urang teh lah. Atuh perhatikeun bae omongan urang teh. Sekali deui rahimakumullah, lamun hoyong dipasien kebaikan ku Allah, saur Imam Hakim mah urang kadang ngagengkeun sabar tawakal ala Allah. Kudusan nah sekali deui intikna dina pangaosan walimatul arusi abdi ngajak khusus kanggo oleh nyalira umumna kana sadayana yuk urang lobakeun ibadah ka Allah. Pertama nyeueurkeun istighfar eta anu bakal hebat mah bisa ngabersihkeun hate, bisa ngabuka hijab halang-halang rezeki urang. Insyaallah taala lamun urang tukang istighfar tobat ke Allah, bila perlu cimata ragabkeun kurang-urang tobat ke Allah, insyaallah taala cimata mengpeng berlaku di alam dunia, di alam kubur mah cimata tos berlaku deui mukolong. Sekali deui ramekeun hirup urang ieu ku istighfar, setiap desahan napas ku istighfar, setiap ngasupkeun napas ku istighfar, tobat urang ka Allah. Nu kaduana urang kudu nyeueurkeun caketan Allah, menta ka Allah, ngadoa ka Allah, ulah bosen-bosen menta ka Allah. Menta ka lurah mah bu aya bosenna, menta ka makhluk mah aya bosenna, tapi menta ka pangeran mah daya bosenna pangeran dipenta. Indung urang ge bukolot dipenta mah kadang-kadang eta mahkulna. Maas-maas keur aya keur teu aya nah aya Allah mah aya bae. Sebab Allah anu gaduh segala anu maha gaduh. Sugih anu maha sugih Allah. Moal kudu masakat Allah dipenta ku kabehan. Moal kudu masakat pakaya Allah dibikeun ku kana makhlukna. Moal kudu seep eta harta Allah. Minta ka Allah. Ya Allah, abdi mah hayang ka Mekah. Fi hadhihi saah hayang kuari ulang ke engke. Ya daftar hajian irhabo berangkatna. Paeh deui be aing. Ya daftar tahun 2022 porsina kengingna eta 28 tahun. Mangkaning aing kuari geus umur 50 tahun mata aing ngongkong-ngongkong teh. Berarti lamun tak rencana tahun 2023 punten tapi punya bener henteu nami merencana unggul. Nu ngarencana keunana tahun 2023 eta Asia khususna Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, terus nyadela Asia lah pula eta cenah ge 50 tahun ken nambah porsina hajian eta. Lamun holid umur 50 tahun berarti berangkat ke eta ke 100 tahun nyesak buah henteu nyangsang buah henteu umur aing kadinya. Bisi kaburu paeh teh ya. Tapi ulah putus harapan eta peraturan manusia. Peraturan manusia doang lain peraturan Allah. Henteu baku manusia mah bisa robah. Lamun peraturan Allah teu bisa dirobah ku manusia. Bu. Aya dirangkas mah aya gereja ti baheulana aya ieu.
kelenteng di dia aya di dia marincem naon ge aya tapi teu eleh Islamna alhamdulillah teu eleh urang mah kuat Islam di urang mah dirangkas mah hebat Islam mah kuat insyaallah nu kuat mah nu teu kuat mah puguhnya sebab di Islam di urang eta punten anu Islam 99% di urang eta nah, provinsi Banten itu Islamnya itu 99%. Duka nu muslim nama sabaraha persen boa sebab nyirikeun muslim eta di mana-mana panggilan Allah ngadulusut doang di Mekah aya nu adzan be langsung lalumpatan barbar di Mekah mah teu meusieunkeun nu jualan teu meusieunkeun ari di urang mah anu muslim eta mung 3%. Het ge lamun salat zuhur salat asar ka paling ge 3 baris. Padahal meloba penduduk nama di dia Islam kabeh. Tapi di mana asar paling ge anu sok barisan mah 3 baris. Mung sabarisna hiji-hiji. Los ge. Teu masinekeun dilanggar mun salat di masjid mewah ge telok pinuh eta kilo. Aya berada pinuh Jumatan. Doangna orang lima Jumat eta wajib, asar zuhur subuh mah wajib teu naon doangna. Ayo barang aku eta salat Jumat pinuh eta pajarkan eta salat Jumat wajib doang salat subuh salat asar mah wajib cek Khalid mah anu muslim mah 3% doang nu Islam nama 100% tuh nu muslim mah 3% di mana panggil Allah hayya 'ala shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah barber berarti hebat eta Islam kurangnya lain Khalid pangendana teu ngarasa Khalid ge mung ditingali ku kami di Bandungan ku kami dianalisa ku kami ya Allah kuat iman urang mah disebut ku batur kafir eta teu ridho mana bedog mana koret mana koeng pasti mah ge nyere kanan uang ngagelutan ge pasti lamun kita salat teh gara salat lamun hendak salat kudu lapor beungeut ya kitu ngomongna di ringan salat kalah ngabalik deui kana urang kita ngaji kala-kala lah ngaji bae ngaji anu geus tentang tuh ka surga nya komo beungeut dia pan urang bisa di ngabalikeunana kadang-kadang gitu punten kayaknya punten sakadja kali deui ibu nyeueurkeun ngadoa nu terakhir nyeueurkeun syukur sakitu adalah jadi inti sari kehidupan lamun urang hoyong di pasien baik di pasien tenang di pasien bahagia kudu daek istighfar kudu daek ngadoa kudu syukur insyaallah sempurna kiai mangga praktekkan ibu di kelompok masing-masing silahkan ibu praktekkan di kelompok masing-masing pertama ibu lobakan istighfar kedua nak lobakan minta ke Allah nu katilu lobakan syukur cukup hirup engke ulah sapusing-pusing ulah sarua-sarua tawakal ka pangeran urang mah hirup dihirupan ku Allah usik-usikeun malik dimalikeun ku Allah tadi pangeran angin Allah la maujuda ilallah la maqsuda ilallah la maqluba ilallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah pakitu musak itu abah nu kapihatur kirang langkung nanyuhun kadihapunten ampura Khalid bukolot kata nyampe ke rompok ieu bukolot langsung ke Mekah langsung ka dieu lah dia kak hiji atau abing imamkeun kana baraya kami atau Kiai Suheli sampai keluarga besar Saiful Hajat ngondang lagi tina telepon iya mungunna mah langsung ka imah tanu hajat puhara namun tidak datangan apa sih hewan kana aing eta ampura nya nu hajatnya lain nyinggung tah mah nyolok mata heherangna kumanon punya ampura punya Bu hampura kaleresan malamna ipas ambil uwi teu Mekah deui nyun teu dimaklum upama cerosna seueur acak-acakan atau mun rada error ieu sebenarnya mah duka mabok kapal aing kuat alhamdulillah mung sakitu kiai anu kapihatur insyaallah mudah-mudahan anu hati di dieu sidi pasihan milik anu berkah sidi nasibkeun ka Allah gara-gara jarah katan haram Allah ka Mekah anu entos dinasibkeun deui mung sakitu pangitan nu kapihatur kirang langkung hapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.